Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rebahan people, kumaha kabarna? Mudah-mudahan masih sehat. Oke, dina video ayeuna sim kuring bakal ngabahas ngenaan sesindiran. Kita bakal jiga kumaha engke pedarana. Mau beuting ngabaceo di awal, urang langsung bae taram. Pasang handsfree, siapkeun kopi, gigil heula seupan hui, lempengkeun posisi rebahan, wilujeng nonton, and check it out. Seperti biasa dina pedaran sesindiran ayeuna, sim kuring bakal medar saucap saulasna heula nya ngeunaan sesindiran teh jiga kumaha. Nu ngawangku wanganan sesindiran, ciri-ciri sesindiran, jeung papasingan sesindiran. Oke, urang asup kana wanganan sesindiran. Dina bahasa Indonesia mah sesindiran teh disebut oge pantun. Tah, kecap sisindiran lamun tina basa Sunda asalna tina kecap sindir. Anu hartina teh omongan, anu teu saujratna atawa teu togmol, teu langsung lah, tidak to poin. Eta sindiran gitu. Jadi sisindiran nurutkeun bahasa Sunda nyaeta rakitan basa atau omongan anu dibalibirkeun. Eta sisindiran. Disindiran oge kaasup kana wangun ugeran ya atau wangun puisi buhun tradisional buhun teh. Naon anu kaugerna, nu kauger dina sisindiran teh nyaeta wangun jeung purwakantina. Tah nu tadi ngeunaan wanganana. Jadi intina wanganan sisindiran teh rakitan basa anu dibalibirkeun. Eta sisindiran. Lanjut anu kadua, urang bakal pedar ciri-cirina. Tah dina ciri-cirina mah antara sesindiran jeung pantun nu aya dina bahasa Indonesia teh henteu beda jauh gitu. Jadi hampir mirip-miripnya. Tah anapun ciri-cirina nyaeta hiji diwangun ku cangkang jeung eusi geus jelas nya. Sesindiran mah pasti aya cangkangna jeung aya eusina. Terus umumna diwangun ku opat pada lisan. Jadi opat pada lisan teh aya opat baris gitu, opat jajar. Dua pada lisanna nyaeta cangkang jeung dua pada lisanna teh eusi. Tah sacara umumna eta nya aya dua pada lisan cangkang jeung dua pada lisan eusi. Tah dina unggal sapada lisan atau dina unggal jajarna biasana aya 8 engang. Engang teh suku kata. Jadi dina sajajarna teh aya 8 suku kata. Terus terakhirna sora tungtungna teh miboga pola gitu. Polana aya 2 nya. Jadi polana bisa a a. Oge bisa a b. Tah eta pola-pola anu aya dina sisindiran. Tah dina pola sisindiran teh lamun urang hayang leuwih terlebih mah ieu aya contona ieu. Tah aya contona nya. Sapanjang jalan soreang, moal weleh di aspalan. Sapanjang tacan kasorang, moal weleh di akalan. Tah eta boga pola sora anu a. Sabab karasana a hungkul gitu polana teh. Tah lamun urang make pola nu kadua, tah aya pola nu kadua kan AB nya. Contohna jiga kieu. Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Sirah botak nyeri huntu, katambah anu nyabuk. Tah eta polana beda kan ya, beda sorana. Anu mimiti mah tadi nu ieu polana a hungkul atawa sasora hungkul, anu ieu mah sorana aya sora u jeung o. Jadi polana beda. Aya 2 sora gitu, aya sora A jeung sora B gitu nu pola nu tuturkeun pola nu tadi mah. Eta contona. Lanjut anu katilu, urang bakal medar ngeunaan papasingan sesindiran. Tah dina papasingan ge urang bisa nilik kana 2 tilikan gitu. Saupama ditilik tina segi wanguna, nya ditilik tina segi wanguna, sesindiran teh kabagi 3. Keji aya rakitan, kadua aya paparikan, katilu aya wawangsalan. Tapi lamun ku urang ditilik dina sifatna eta oge aya 3 ya. Mung anu dina sifatna mah mung aya dina sisindiran paparikan jeung rakitan hungkul. Nah, anapun sifat anu 3 eta teh nyaeta kahiji aya piwuruk, eusina teh ngeunaan pepeujeuh gitu, pepatah-pepatah. Atawa hal-hal nu patali jeung atikan jeung pendidikan ya.
Anu kadua aya sesebred mah eusina leuwih kana guyon heureuy kan colahnya eusina teh kana anu karar itu banyol teh eta sesebred. Sareng anu katilu nyaeta aya silih asih. Lamun silih asih mah patali ejeung kanyaah bituna rasa bucin lah bahasa ayeuna mah. Jadi nu ngarayu eta kaasupna jeung kana jenis atau kana sifat kesindiran anu silih asih. Tah supaya lebih jelas urang bakal pedar hiji-hiji antara rarakitan, paparikan jeung wawangsalan. Anu kahiji urang pedar ngeunaan rarakitan. Tah rarakitan teh asal kecapna tina rakit atawa raket. Rakit mah eta nu siga parahu nu tina awi dibeungkeut direkepkeun dan juga sok biasana aya di danau-danau. Mun raket mah kan deketnya patalina deket. Tah ieu aya hubunganna jeung maksud tina rarakitan sorangan gitu, di mana si rarakitan teh kecap awalna sararua gitu antara cangkang jeung eusi. Kecap cangkang jeung kecap eusi anu awal eta sarua dina rarakitan mah. Dari ujungna mah karuhan pasti murwakanti teh kan boga pola A atau AB gitu. Eta rarakitan. Contohna siga kieu. Sing getol nginum jajamu, nuguna nguatkeun urat. Sing getol neangan ilmu, nuguna dunia akhirat. Aya pengulangan kecap sing getol jeung kecap nuguna. Eta ciri-ciri sindiran teh diulangi kecap awalna. Tadi kan sing getol nginum jajamu, eusina ge sing getol neangan ilmu gitu. Terus nuguna nguatkeun urat, dina eusina nuguna deui nya, nuguna dunia akhirat. Tah eta contoh rarakitan. Ayeuna nu kadua aya paparikan ya. Lamun paparikan mah asal kecapna tina parik atawa parek nu hartina deket. Deket di dieu hartina deket pisan sora tungtungna gitu. Jadi paparikan diwangunna teh hampir sarua sabenerna mah jeung rarakitan. Ngan bedana eta tadi. Lamun rarakitan mah kecap awalna teh sarua diulanginya antara cangkang jeung eusi. Dina paparikan mah teu kudu diulangi gitu. Jadi kecap awalna bisa bebas. Nu penting mah tungtungna atau tungtung sorana teh sarua gitu, raket jeung deket lah sorana gitu. Eta paparikan. Jadi eta unggul bedana teh. Contohna jiga kieu. Aya mari dina rakit, boboko eusina catur. Lain nyeri ku panyakit, kabogoh direbut batur. Oh, eta tadi aya rarakitan jeung paparikan ya. Tah dina rarakitan jeung paparikan mah kan siga tadi geus dipedar boga sifatnya, sifatna teh bisa silih asih, bisa oge sesebred, bisa oge piwuruk, di mana silih asih mah eusina bituna rasa, kasih sayang, cicintaan, bucin dan sajabana. Lamun sesebred mah eusina guyon, banyol, bodor. Tah lamun piwuruk mah eusina teh ngeunaan tadi nasehat, pepeujeuh jeung atikan eta piwuruk. Tah nu ayeuna nu pamungkas nyaeta aya wawangsalan. Wawangsalan teh asal kecapna tina wangsal. Anu hartina hampir sarua jeung wangsul atawa jawaban. Jadi wawangsalan teh mangrupa jawaban tina cangkang jeung eusina. Jadi wawangsalan mah kesana jenis sindiran anu bentukna jiga tebak-tebakan gitu. Jiga teteguhan, babadean lah lamun bahasa orang dieu mah. Eta wawangsalan gitu. Jadi manehna mere sindiran tapi hanya ngaya jawaban gitu. Kudu aya jawaban tina sindiran eta teh. Eta wawangsalan. Jeung deui wawangsalan mah ngan diwangun ku dua padalisan gitu. Jadi ngan aya dua baris. Unggal padalisan teh nu padalisan kahiji mah padalisan cangkang, padalisan kadonya eusina gitu. Terus aya jawabanna dina unggal cangkang jeung eusina teh. Tadina cangkang nama biasana eta teh tata rucingan, eusina nya tata rucingan. Lamun eusina mah eta kecap galeuh atawa kata petunjuk anu ngarujuk karena si jawaban eta sorangan gitu. Eta wawangsalan. Contohna jiga kieu. Belut sisit sabadarat, tah ieu cangkangna nya. Belut sisit sabadarat. Naon tah kira-kira nu belut anu aya sisitan anu sok di darat gitu. Tana nu eusina aya kapirarai siang wengi. Eta aya kalima aya kecap kapirarai.
Tadina kapirarai teh aya kacap rai gitu nya, aya rai belut hisit anu aya rai-raina. Berarti jawabanna atau wangsalan teh orai. Jadi eta wawangsalan teh belut hisit sabadarat kapirarai siang wengi. Jawabanna orai. Tah eta pedaran saucap saulas ngeunaan sisindirannya. Jadi sisindiran teh tadi aya tilunya, aya rakitan, aya paparikan jeung aya wawangsalan. Talamun saderek masih kene penasaran karena sisindiran, bisa langsung komen di kolom komentar. Sabab mungkin dina video salajengna orang bakal belajar cara nyieun sisindiran ya. Pang nama dina nyieun si wawangsalan teh kan polana rada beda jeung sisindiran dina umumna. Tong hilap oge di subscribe, di like, di komen, di share jeung sajabana nu bisa nyieun sim kuring menang AdSense. Pikeun ngaganti biaya kopi jeung sepan hui salila ngedit video ieu. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.